nu paling istimewa Kangjeng Nabi nu eueuh di nu sejen Kangjeng Nabi boga kanyahona ieu pohara cek Kangjeng Nabi alim tu ma fis samai wal ard kaula mah dibere ku Gusti Allah nyaho teh naon nu aya di langit jeung naon nu aya di bumi ya Allah padahal di Al-Qur'an geus dijelaskeun eueuh nu nyaho kecuali Gusti Allah alimul ghaib fala yuzhiru ala ghaibihi moal aya bae anu nyaho kanu gaib kecuali illahu Gusti Allah ngan Allah hungkul alimul ghaib fala yuzhiru ala ghaibihi ahad eueuh nu nyaho illa man irtada mir rasulin kecuali jelema nu dipikarido ku Gusti Allah yakni Kangjeng Rasul nu mantap Kangjeng Rasul mah nyahoeun memeh Kangjeng Nabi Isa memeh Kangjeng Nabi Isa kadituna Kangjeng Nabi Musa memeh Kangjeng Nabi Musa Kangjeng Nabi Ibrahim memeh Kangjeng Nabi Ibrahim terus kadituna apaleun Kangjeng Nabi Nuh terus kadituna apaleun ka Kangjeng Nabi Adam penciptaan Kangjeng Nabi Adam ge apaleun urang nyaho kieu teh ti Kangjeng Nabi nu bakal ieu kahareup nu bakal kahareup geus apaleun pisan Kangjeng Nabi mah dihareup cek Kangjeng Nabi kade diperkirakan cek ahli sejarah ahli tarikh sekitar tahun 1500 Hijriah kuari 1420 seberapa opat bakal terjadi tahun 1500 diperkirakan tahun 1500 entah sabaraha 500 sakaditu ngan di jero tahun 1500 etalah hiji bakal datang engke Mahdi Al-Muntazor Kangjeng Nabi gaduh putra namina kitu Siti Fatimah nikah ka Sayyidina Ali gaduh incu Sayyidina Husain nuju didongengkeun ayeuna di mingguan Hasan Husain gaduh putra deui Sayyidina Husain teh Imam Zainul Abidin gaduh putra deui Imam Bakir gaduh putra deui Syekh Ja'far Shadiq gaduh putra deui terus trek aya Imam Mahdi iraha eta Imam Mahdi turunna Imam Mahdi turun teh di mana-mana ahlul hawa geus ngelehkeun ahlul haq di mana-mana ahli maksiat geus ngelehkeun ahli taat di mana-mana di lembur Cilongok geus loba nu mabok di mana-mana di Cilongok geus loba nu zina, di mana-mana di Cilongok geus loba pamalingan, di mana-mana pamarentahna di Cilongok bae lah ulah sa Indonesia, di Indonesia mah gede teuing. Di Cilongok bae pamarentahna RT na geus teu bener sakumaha di Caki Sarip. Jore jasa RT di urang mah dibandingkeun jeung Kangjeng Nabi. Jaro jasa pasti bae atuh ngabandingkeunna jeung RT. Tah ieu nya di mana geus areleh nu bener kuno salah di mana awewe geus teu marake tiung di mana awewe bujalna geus nongtot di mana awewe ping-pingna geus diumbar di mana-mana awewe bobogaanana geus dijual dihutangkeun dikreditkeun ambalaya perkreditan nah ieu bakal turun Imam Mahdi memeh turun Imam Mahdi riwayatna Masjidil Haram pelatarana dilebaran heula kuari geus bukti kula sok ngomong bae memeh dilebarkeun geus ngomong bae engke berduyun-duyun bakalna jelema umroh haji engke bakal aya sulit naik haji teh bakal aya penyetopan wallahu a'lam mungkin ti pihak kafir mungkin karena zalimna di berbagai negara sehingga kesulitan engke. Nah mulai didinya di negara masing-masing riweuh bakal kurang sinergis antara rakyat jeung pamarentah tatangga jeung tatangga geus silih bunuh bakal nanti di mana engke gereja geus aya unggar lembur urang sok ngadenge di kolot urang engke mah bakalna hiji masjid hiji gereja hiji masjid hiji gereja dihalangan ku baha bae ge hese lantaran nya nu boga taneuna nya nu ngabangun imanna nya nu ngabangun gerejana Sumarekon gereja wah luar biasa BSD wah
sakedeung deui di daerah Kendal di neuleuh seketna pohara jasa mun camat tanda tangan gereja pangheulana ka neraka camat bupati tanda tangan gereja insyaallah jadi suluhna pengikutna atuh jadi panghurung lah si gade Mahdi al-Muntazar kula dek nyaritakeun ilmu Kangjeng Nabi ka hareup tah sanggeus Imam Mahdi ditunggu-tunggu turun tah Imam Mahdi turun di beat engke ku 40 ahli ilmu sadunya tidinya kakarak ngaku didinya lah nyana berjuang keur beujeuhna mantep berjuang turunlah Dajjal Dajjal mah matana sabelah nyana mah nongtot sabelah luhur bisa hiber nyekel daun bae bisa jadi emas bisa jadi duit mawana nyana mah keragaji asal nu teu nurut ka nyana diragaji cai hese engke dikersakeun bae ku Gusti Allah bakal pailah heula 7 tahun hese cai Allah teu nurun-nurunkeun cai turun Dajjal asal ku Dajjal ditepak bae cai mancer sok sia asal iman ka aing bahwa aing pangeran ieu Dajjal tidinya kalut jelema tah ieu ilmu Kangjeng geus caritakeun ka hareup bakalna begitu Dajjal tegetkeun ieu nu bakal ieu awas Dajjal geus beres nya ieu kalut di dunia kabeh bagi 3 jelema bakalna 2 bagian iman ka Dajjal kabeh mangerankeun ka Dajjal nah nu hiji sabagian teu ngimankeun lamun di dunia jelema aya 5 miliar eta keur milenium nu itu atawa taun nu itu kuari mah meureunanan geus bangsa aya 6 miliar mah lah 6 miliar bagi 3 jadi sabaraha 4 miliar mangerankeun ka Dajjal 2 miliar henteu nu 2 miliar ge nu 2 miliar dibunuhan tersisa lalaki hanya 70.000 awewe hanya 40.000 nu henteu iman diudag-udag ku Dajjal nah ieu sing hade beres Dajjal kalut turunlah Kangjeng Nabi Isa alaihis salam di mana turun Kangjeng Nabi Isa di Palestina okay. Pas di Masjidil Aqsa di Babludin tidinya langsung Kangjeng Nabi Isa salat ngan teu daekeun jadi imam tetep nu ngimamana Mahdi Imam Mahdi langsung hiber nyana ti Mekah ka Palestina berjamaah nyanalah nu bakal ngabunuh Dajjal tadi dinya engke bakal aya dabah teh hewan kira-kira bangsa segede himar lah eta dabah teh eta dabah teh hewan sukuna 4 biasangan celina rancung ka dieu nyana mamawa tongkat Kangjeng Nabi Musa jeung cincin Kangjeng Nabi Sulaiman dabah ye nu ngerina kumaha ye eta dabah mamawa tongkat begitu tongkat kunyana digebugkeun kana taneuh blek jelema anu bakal pinarakaeun aya merekan di dina kafir sanajan make jilbab kafir mah kafir bae sanajan make kopiah cara Haji Masuri mancritnya seeleh Badrul Wase mah mancrit aya kafiran naudzubillah min geus teu bisa katahan tah mah jelema sadunya geus aya merekan kabeh dia kafir cincin Kangjeng Nabi Sulaiman digebugkeun kana taneuh plek jelema aya merekan di dina mukmin mun awewe mukminah ieu bakal terjadi seperti kitu kafir mukminah atawa mukmin kafir geus teu bisa kajeun teuing kumaha ge geus kitu bae tah mah ieu nu bakal ye lantaran urang dieu mah henteu masantren kukula dicaritakeun nu bakal ilmu Kangjeng Nabi nu bakal teh geus dicaritakeun beres Dajjal engke bakalna nah aya seuneu ti adan di ditu ti negeri Yaman terus seuneu ka dieu terus ka Turki terus seuneu ka dieu ti Turki terus ka Mesir terus ka dieu ka kitu Yordan terus seuneu diiring-iring terus ka Indonesia ka Cilongok seuneu
bakal terjadi seperti itu. Kuari mah kakarak ge seuneu ayeuna olahraga teh seuneu naon kara? Seuneu naon? Tuh, dasar osok nonton. Buat pemainna nyana buat. Asana nyana kana rakat heula tah. Eta seuneu. Tak geus beres seuneu, tak kakarak engke bakal aya panon poe bijil ti kulon. Asal panon poe geus ti kulon, pan biasana tewetan surup barang nana datang kawetan ditahan ku malaikat. Ndek muncul teh ditahan. Teu meunang cek Gusti Allah. Panon poe endet-endetan. Maksa panon poe ditahan ku malaikat. Teu meunang saat ieu mah. 3 kali teu meunang lantaran nyana aya porosna balik deui ka kulon. Muncul di kulon. Poe Jumat bakal terjadi. Geus di dinya geus teu bisa tobat sasaha ge tutup lawang tobat. Na ieu tati kulon mentak asal poe Jumat mimiti hudang geura neuleuh ka kulon. Besi kiamat. Asal Jumat jilin lalagan. Tanda-tanda geus rada aya jasa. Tandana geus rada aya jasa. Dina kitab nahwu geus dijelaskeun dina Alfiyah. Kula moal ngajelaskeun dina hadis geus jelas. Urayan-urayan dina sawi geus jelas. Mimiti kalut ieu bakalna ieu ti 14 abad 14 kuari terus bae moal eureun-eureun kalut bae terus. Kamari Irak kuari terus jeung Syria geus puguh kitu Taliban terusan terus ka Indonesia. Mantap kula nitahan bae ge di Indonesia di Cilongok di Cilongok kuari nitahan naon kitu jurus penca geura siapkeun deui. Geura siapkeun deui baheula ieu tah Haji Masuri anak buah KST. Ya asti lain. Tah eta geus disiapkeun jurus-jurus lantaran ieu moal kebal deui perang. Memeh digunakeun perang ya kolot-kolot atuh bacokan ku urang. Tah ti dinya sihade tah panon poe bakalna ti kulon. Ya Allah ya Rabbi na ieu ala kadar aya 10 keneh nu bakal dicaritakeun lantaran geus penting 10 tanda geus tereh kiamat. Nu tadi geus rada aya hiji haram geus dilebaran jang bakal ngungsi di berbagai negara. Nyaho atau teu nyaho pemerintahan Saudi gerak sorangan seperti itu. Umroh terus di berbagai negara dibuka lebar-lebar. Engke pinuh hajian pinuh umroh pinuh engke bakal hese. Antak nu kuari ngorak keneh kemudian boga duit gegeraan ka Mekah. Urang nyaritakeun Kangjeng Nabi kabayang Madinahna. Nyaritakeun kelahiran Kangjeng Nabi Maulid Nabi aya di Mekah. Nyaritakeun makom Kangjeng Nabi aya di Madinah. Gitulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Jadi kieu ieu urang ditungtung ku ari sebab ahlul hawa geus ngelehkeun ahlul haq, ahli maksiat geus ngelehkeun ahli taat. Nu zalim bisa dimenangkeun tibatan nu jujur jeung nu adil. Bohong geus merajalela di mana-mana. Kamari ieu maka karak pamarentah doang nu ngabohong, kuari mah jeung kiai-kiai na ngabohong. Komo Haji Masuri mah selain pamarentah lain kiai tabatu. Jadi ieu mah geus bohong kabeh, acak-acakan ieu negara. Nya, tadi di mana-mana nyarita bohong. Geus bae pokona mah eta ciri kiamat. Di mana-mana engke bakalna loba awewe minta cerai ka salakina. Bakal terjadi pokona mah ieu mah boro-boro nu ngorakena nini ge minta pegat. Nini ge minta pegat. Masyaallah. Tadi batek sih ieu mah lain lalagan kula bae unggal poe cicing bae di imah. Assalamualaikum. Salam. Di mana ye? Saya dari Tangerang Pak Kiai. Ada apa? Istri saya pengen diceraikan Kiai. Emang ribut? Enggak sih. Kok bisa cerai? Enggak tahu, saya juga bingung. Barangkali enggak dinapakahin. Wah, napakah udah lebih dari cukup. Terus kok minta cerai? Saya juga bingung. Ya tuh kenapa bingung dibawa-bawa ke sini?
aya deui ka beurang saya. Assalamualaikum. Salam. Neng, di mana ya? Saya dari Jawa. Dari mana Jawanya? Brebes ya. Iya, pantas hitam. Ya udah. Cak orang Brebes teh ya putih. Ya manu hideung we lanang. Ada apa, Mbak? Saya minta air Pak Kiai supaya suami saya mau nyerahin saya. Loh, kenapa? Emang gak dinapakain? Napakah sih ada. Terus kenapa ini? Lah, pokoknya saya minta air aja supaya suami saya mau nyerahin. Ini kenapa dulu? Ini adanya SMS lebih ganteng. Tolol tuh orang Brebes blon. Sapoe nanti sapoe ayat 5 ayat genep. Nu aneh ya, nu aneh. Pejabat loba jasa kula mah nyaho jasa. Pejabat Tangerang PNS. Pemda loba jasa anu pamajikanna hayang cerai. Model nu leuwih aneh deui, nu leuwih aneh. Aya jelema kaya. Boga tokona pohara gede. Kemudian atuh ganteng jelemana, mobil lagi leuwih ti 2. Terus atuh pamajikan lagi gelis sakitu mah, lain sakitu mah gelis belah pokona mah geus. Kuari geus baroga incu, kula sok ngadongeng bae geus baroga incu, geus boga incu. Incuna 4 ku kula ditanya. Geus, hiji mangsa pamajikanna ka pasar, berarti kan geus nini geus boga incu mah. Kapanggi jeung bebene baheula aki-aki. Minta SMS. Si aki jeung si nini blon teh coba. Dibere. Datang ke imah SMS-an aki-aki jeung nini. Minta cerai ka salakina. Balik kuari. Nini lain lalagaan ieu mah. Masya Allah, kuari nini make lepis deui. Bating. Carita negara kalut para jasa. Nailah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Jadi ieu tanda de kiamat loba jasa. Mabok geus teu bisa ditahan. Geus jauh jeung akhlak Kangjeng Nabi Firaun tah mah. Zina geus teu bisa ditahan. Terus bae kiai ngaulah-ulah zina, malah aya kiaina nu zina. Bloon tak kiai, ablaul bloon tah mah. Tak iya ku ari geus tereh maling terus-terusan. Geus puguh kitu pemerintah korupsi geus teu bisa ditahan. Geus lain rahasia deui ieu mah. Geus lain rahasia. Manda kula haju ngaharamkeun ge ka duit pemerintah teu beres. Nah, tanda-tanda geus deukeut datangna Imam Mahdi geus aya tanda. Nu tadi ku kula dicaritakeun, kula mau balikan deui bae. Di mana awewe geus teu make tiung. Kuari marake tiung ge maulidan. Coba isuk.